ini parah nih. Ah, atur nama mana? Iya kan nyebar bonsai. Bonsai lu saya. Lu bapak orang. Korolus. Aralsnya. Oh, Ya wah. ya bibitnya di mana bibitnya? Iya menang ngajieunnan. Majurang gitu. Oh meuli sawareh nu aralus sama tak. Oh itu menang ngajieunnan tuh. Duh, salah aing ngompol lah, kadang. Oh jig wae atuh aya ngumpul mah nih. Agul aya ngumpul-ngumpul we cenah. Aduh kan mayanya ngompol ya. Oh jig. Iya, teh aing hayang ngompol genan. Niripu aing mau lihat cewek gitu euy. Mau lihat cewek aing merah. Alah, si goblok ka aing ngogok. Geus milan-milan we ka aing masih kunyung teh. Sah ka Desa. Awas ya ku aing mun kapanggis ya. Ku aing jebek, ku aing masa-asa diributkeun ku aing ah. Ngogok ningan gedang teh ka aing. Nah naon kitu Burik? Kan dia gerak kusia deuleu tuh deuleu kusia tuh. Tuh deuleu kusia. Tuh, ngogok ka aing cai ngogenan talalai. Gedang bolong. Heuh, aku lalai meulaan aing eta ku aing ditunggu-tunggu atuh teh. Oh nya. Mun ku aing mun kapanggih isuk dijebet ku aing masa-asa diributkeun. Pejet pokona mah isuk pokona mah eta lalai ku aing isuk. Pejet. Heuh, ku aing kitu tah. Naik bonang kitu ku sia. Ku aing didodoho we ti dieu nepi ka peuting sukan we atuh aya. Keun wae atuh Burik. Mana kitu ge milik lalai eta gedang teh. Lah, teu sopan we eta mah lalaina. Cai mah tuh ngomong-ngomong ka aing. Cuk. Nah ngomong kumaha ka maneh? Oh kieu, aburi kukeun gedang tah ngomong we bager atuh ku aing meureun dibere. Cuma tuh ngomong-ngomong acan. Cukuru ogenan ulah kitu mun nek perang peta teh kudu ngomong heula cenah. Enggeus lah iya Pang Mandi si makalah kos nu lieur. Cicing sa aing make dodoho di dieu lah aing mah. Karena gon lalai mun kapanggil lalai di dieu jajak ku aing bokona. Naik nepi ka jam sabaraha maneh nu nungguan lalai da moal aya meureun we kieu mah. Lah cicing wae mah di dieu nepi ka peuting ge sadatangna we lah. Kira mun aya di kumaha? Kitu tah ku aing habak ku dikere ku aing. Ojig tuh. Ya, oke we. Ah, gua tah di kamera tah. Naon? Waduh, yuk goblok aing. Dicelakaan ini. Kumaha tuh yeuh? Betot teh. Aing kepala suku di bodok aing. Oh, aing. Kumaha ye? Betot teh betot. Wah, gawat ieu mah gawat aing mah. Tunggu sumput teh sumput. Tuh. HP we. Goblok na aya kenuran ieu jalma ngogok ka aing. Ieu barudak juga nya. Gintak ieu mah beunang anjing, kepala suku ieu mah gawat. Ayo, beduh. Ayo, lumpat. Wah, kumpat ka mana? Ya aing kumaha yeuh? Ieu budak pisan. Ah, ditu, hampang we. Ah. Oh, ulah jiga anak euy. Tetulus euy. Oh, ieu mah ek jadi kumaha teuing anjing. Aing. Naon ieu maksudna? Aing nipu. Ampun, Wa. Naon nipu ka aing goblok teh. Heureui, Wa. Heureui. Ieu mah lain ide urang. Ide Mang Dadang ieu mah ajak konten. Atuh, aing nu meunang kalah Wa. Ampun. Mal dua kali deui Wa moal. Konten mah kieu teh ke batur. Pagawean batur teu sopan. Oh. Sakali-kali ditu aing cepet. Bah. Parkiran lumayan 5.000 urut. Terus. Kiri, kanan. Nah, apa sih ini orang? Teras terus kiri kanan. Kagak ada beres-beres sepisan. Apa sih? Terus. Ih, malah eureun. Nih, parkirnya. Kasih kembalian. Aduh, receh, Kang. Tungguin ya sebentar. Mang Doyok ka dieu. Kau nih teh parkiran teh gua bisa atuh. Iya, pulangan melena 100. Lah gua apa sih? Orang udah kasih parkir. Geus lah polontong uang gawean we. Lalu gawean cicing. Woi. Mana kembaliannya? Hei, Kang. Mungkin gila lu. Mana kembaliannya tadi gua kasih cepet? Nanti dulu Bang mau nukerin ke warung Bang. Ya udah gua tungguin. Tunggu aja Bang di sini biar nungguin biar temennya yang ngasih kembalian. Ih, embuk nunggu gua sekilo. Kagak. Sini. Jaminan. Terus duit kemana duit gua? Aduh, badai.
Mau kayak gile gua kasih cepet kemarin yang kagak ada. Ay, abang orang mana sih? Muka gile we tadi si teh aku Temen lu kemana? Bang Doi ya. Temen lu kemana? Duit gua gimana urusannya itu cepet? Mau kayak gile kagak dikembaliin. Tungguin di sini, jaminan loh. Enak aja. Aduh Bang Doi. Aing. Ya mah aing Nah. ketempuhan. Enggak, di sini duduk sini. Enak aja. Aduh. Ini, jaminan lu. Bang Doi. Obak sia kalah ditinggalkeun aing. Oh, saya teman gek tadi lepo kowe. Ayo ini menang. Ya, sah. Ini asa timpling kieu nya. Padahal mun sebut tongger-tongger acan heuh. Eta sakitu raeng tong geret. Ah, oh, nya. Ya. Cinari. Kagak kuasa gua tongger aja. Kuasa kumaha? Keur main dangdut? Hah? Keur main dangdut? Iji, aku mana nyambung. Anjing, si harus tuh jadi anak. Satu ngandung nih. Wah, balik ngobrol jeung cuma. Alhamdulillah pisan ya. Bisa ada deui nya, karasa umur teh bekas betah. Alhamdulillah ya alamin. Itu pisang keadaan. Oh, nya abang jamak goblok. Bisa. Naon? Aduh, sia mah jus aing itu Lah, kalau penting teh ngobrol dua angin. goblok teh. Si biuk hitut. Apa sia? Si Faisal tuh majus pak sedut goblok. Ah si obok. Anjing biuk anjing. Misal, pangeangan ke calincing jeung tambah da ceuk eta teh cenah ditambahan ke calincing saina digodog. Calincing kana kumaha? Kira aku teh nyawa calincing acan sia. Nah, Aisyah apa calincing? Ante euy. Nah, Aisyah. Mana tuh deh gendes ya? Mane apal beurik? Apa aja? Jika antu antar cik. Saya beleguk pisan. Di mana Pak? Ka kebon. Iya, aja suka aja apa sih? Mane apal gitu? Apa kalau mbak? Oh, nama tuh. Oh, cik beurik. Cek aing bare di buruhan. Mana beurik? Yo ya kan ayo karena kali deh. Tah, kecil ya tah. Iya calincing iya. Oh. Nah, sama awak aja gede. Iya nya. Tah, yo, tah. Masuk kalau anta. Nah, sampai dah beurik. Ih, lain ieu mah kita. Oh, baru kieu bukan untuk teh. Mana tuh? Yo, tah. Yo, sarua yo. Iya. Oh. Mana deui atuh? Ah, yo, dulu loba cai ngena. Kieu karena teh Paisa. Sabol-bol teuing. Loba di teh. Iya, Dek. Heeh, ru kieu tah. Aduh, yo, tah. Oh iya betul lah, kemarin. Kok segitu? Cukup kemarin ya, Kong. Iya, Pak. Mana? Kali lah pisan kayaknya calincing aing teu ngerti. Ya, Pak. Nah, naon nu kieu? Da nu kieu lain calincing teh. Cih, nah kapan cenah cek si burik nu kitu, Pak? Cih, lain nu kitu, Bang. Lain kayaknya nu kieu sia mah ieu mah babadotan. Aya heureuh. Aku mah sia burik. Sugan aing nu kieu. Sia teh ngomong bulan apa mah beleguk kudu pada sia teh. Maneh ket cenah apal sia teh mending ngereng ket. Oh, pas sugan teh nu kieu. Sotoy sia mah. Ya ket aya contona aing tadi geus ngalah tah eta. Tah ieu tah. Tah. Oh, ieu mah nu sok aya buahan. Heeh, nu lalati buahan ngaranna teh calincing. Oh, nu kieu, Bang. Nu kieu mah aing ge apal, Bang. Tadi ngomong atuh itu tadi. Ngomong-ngomong kayak ban aing ngomong tanggal calincing ban cek sia teh tadi teh apal-apal jeung cek sia teh. Heuh sia teh burik. Antun we ngecek ka aing, sugan aing sia apal. Ji. Jadi ngomong ke aing atuh aing poho kumaha deui da. Ayo, poho mau obat na hampura we eta mah. Ted sia. Wah, aing geus lila itu olahraga. Sak naon? Urang ieu ya keur olahraga, ngagedean otot. Lah siapa bung kameng kitu bae sah? Cih, napan aing kakara deui burik geus lila henteu. Lah ngomong we ka pacos kitu. Sia os nu bisa wae kehet. Lah, nu kieu mah cetek aing mah bisa, purahna nu kieu mah aing. Dah, teu percaya teuing aing. Awak leutik kitu bisa ngangkat nu kieu. Lah sama, ngecek ka aing kana aing awak leutik. Aing mah leutik teh awakna aing. Tanaga mah sok aing mah diadu jeung aing kuat. Wah, aing teu percaya. Yo, ajaran sia. Yo, bisa dah. Sampur ka tinggal aing sah. Angkat dia. Lebay, sok. Ya. Angkat. Beraca. Sa. Bisa teu? Anti sah. Bungkam bengkeng pisan sia mah. Iya satu luas sah aing sah. Lah. Aing sah ya.
Sok we. Kisah, suka anjir tuh berat kisah. Wah, bungkang Iya, bengking iya. sih mah. Iya. Lebay lah. Iya, sanir sa. Mayan euy lah ku aing kilo. Yang beli aja euy. Sampai taruh ke aing mayan lah. Jual euy. Kemana sih ujung tanya euy? Lu aduh aing jual rokok mah ya euy. Bang, Meuli naon budik? anak moli bang, aing mah, minta kardus. Tuh di ditu kayak kardus mah tuh di luar. Najeng naon maneh kardus? Butuhan bapak orangnya pada paket. Heeh di ditu di pipir tuh. Oh, nah lumayan ya, oi kardus loba. Kerja mata nenek mati oh, lumayan bapak orang cuma paket ke dah, loba yuk kesana nak. Bang, seberawan. Lah kok poe bae mah teh di duitan budik. Ji, yang bener lain dibalik seberawan. Rain main minta babang. Kok poe aing ngamere. Heeh budik aing ada kecil yang ngising. Ih, nah senari emang udah pagar kan. Milih berarti ya oi lah, lumayan. Kemana si budik ieu kardus sawareh deui? Alah si kehena dibawa kabeh gitu. Alah aing si budik. Aduh, geus si budik ieu euy. Dulu kitu si budik balik deui wae si kehet kardus aing ka mana geuting. Budik! Budik! Bang, yo bang, kardus saya udah tadi dong dulu sih. Nah kalau dating kumaha budik? Naik kardus sawareh deui nu geledenan nu aing ka mana nu geus menang mangket. Patali ko aing kakak dibikin ku abang dibitang dia pun kuai. Yang masuk kuai dicopot kabeh kuai. Tapi na uli dulu nanti bang, orang butuh bang. Pada paket di bapak orang dulu nanti. Wah kayak nu letik beuki, aing suka aing teh sia teh minta kardus teh hiji. Lain ieu mah dikodon kabeh aing menang mangket kan ku aing dijual. Iya, nah salah aing ban abang nu bikin agar. Cenah ini kamu berapa bisa jadi aing kata mah. Ih, siapa ku aing di kilo tadi na mah ka mana kana aya eta nu teu kapake anu gedana. Kurang kalahkan dijual kan tukang rongsok. Lumayan ya mana sana ribu. Hitung-hitung kurung bawa bang, nah berat mau lagi. Oh bang halus, bang bos ada kudu coba amal bang. Kita ganjaran lipat-lipat ganda. Kayak sia bisa-bisa wae. Oh bang benar, sok kata yang kau dandang. Kamu ayam nu abang mere deui. Abdul nanti kalau kurang gelas terusna. Lah kana yang sia mah naon siapa aing kudu pala beureun. Tak bang emang kamu gitu teh pahan begitu turun. Siapa aing kudu pala nyuk.